Edi, Rosa, Ceibun, Waida, Wati, teh hirup keneh gitu. Ayo keneh. Wah, da eta kana ngarumusna. Aduh, ampun. Tah tuh haram rumus. Urang kamari ka imah saha ngitahan barudak. Kamari? Oh, kudu benerkeun cai, kamari aya naon atuh cileng ka imah. Lain urang teh dek hajat di keun hajat lain ngarumus. Oh, nyam duit cileng. Nah itu kana ngunuskeun batur bisa teh. Lain bisi. Lain geus eta mah aman urang mutak dek. Beres, syukur atuh. Lain hajat naon cileng? Dek ngawinkeun budak Budak kumaha pan kareke borojo sia teh. Tilu teula pan. Kan nyamun sih sia teh. Tong gujur apa Iya. Cuma lain sih kan boga budak kawin itu. Jo kabehanna mah geus aman urang teh di sagara sapurati lah hiburan nu karitu. Bener syukur. Ngan ieu hiji deui nu can ieu teh leman. Puluman. Makanya waktu geus samporet ya. Nah iraha sih waktuna. 3 minggu deui. 3 minggu deui. Gampang ku dewek sok. Butuh sabaraha siki siling? Butuhna malah paling urang mah 3.000 siki. 3.000 siki, tapi geus dicatet bisa lain. Heuh sih kari nyusulang ke urang saeutik can paratif ku jang pejabat-pejabat nu karitu. Wah, tuh pejabat mah hargana ge rada lumayan aku dunu alus meureun. Tapi sok lah pokoknya menupang alusna we urang mah urang mah. Siap. Sok we sing hayang catat bisa lain. Ieu ku urang bari ieu poho dieu babatok pamajikan ya ampun geus disek urang kadi ngaduna ampun sok we lah. Harga nu karitu mah kari urus we. Kayak ku urang di WA-keun boga WA apa? Iya. Paingan takkan angkatin dewek bareak dikerok ku si laing berarti nya. Apa leka? Kenapa dikerok? Iya dengekeun jan agama ngalarang asli. Apaan sih terang ngadenge kenapa berjudi itu haram. So, karena merusak pikiran. Keuangan aja. Lain barudak terang ngadengkeun musik ieu. Utara sih jang mau cegah karpet Ulah pokona mah ulah kumaha maksudna? judi haram asli. Teu meunang memang teu meunang. Lumayan juga karena judi. Isu keneh teh gereng ngalah ngararumus kitu deh. Lain ji, lain nya cek urang ge ieu mata cek paribasa ge ulah nempo buku tina sampulna. Ulah pedah dedegan aing kieu jelema ripuh jo ngarumus. Si bejang. Si Heru teh erek hajat. Tah dek hajat jujuk-jujuk kana rumus. Apa dewek? Sebagai kokolot dia. Teuing tengah bejaan sih. Lain tengah karek edek nyieun pan ieu uleman oge. Sini ge teh ka ieukeun. Proyek ji. Kade nginum duit sok nginum sih hajat. Eta da kana ngunuskeun baturna. Aduh ampun. Ya. Wah syukur jah ya hajat mah. Alhamdulillah ngaji heuh kabeneranna kadar ieu bener. Ieu teh jadi si Heru teh dek nyieun uleman ji. Gitu. Bisi butuh tenda apa nu dewek atuh butuh sabaraha ribu asli. Beneran. Lah boga tenda. Heuh tetangga. Cek aing oge. Karek Tapi da geus nu karituna mah geus beres dah urang urang mah ka WO organisasi nu kurang naon uleman. Tah uleman ieu kapopohokeun abi da di kantor pan aduh. Apa sibuk kesibukan. Ngantor. Betul dibejakeun lah. Pokona mah Lemah. Nah teh apa sih nganu di tikungan? tikungan jauh apa? Tah deh. Percetakan dewek apa nanti eta teh? Bener ji ira boga Meuli mesin agak ada semua kadarwitan Oh da uing apa di kota wae teu arapa daerah dieu pan kumaha. Bisi we bisi rek ti dewek mah. Sok kumaha jo anu sanggup mah teh mah kumaha maneh rek kadewek pek rek kaji pek. Butuh nu biasa, nu eksklusif, komplit. nya bener bisa aja. Teu mah pati-pati nawarkeun meureun. Mana mah tenang we. Betul uleman mah. Ini soalnya itu Kang Haji lumayan 3.000 lah 3.000. Kilat Haji Asep. Nya Haji Udin di saha atuh. ti Kang Haji. Asli. Nggak saja pokoknya sabaraha dulu Bu. Hah? Kali teuing kaji. Sok nya sok we Kang Haji lah abi mah pokona mah 3.000 cetak nu pangsaena. Soalna pan resep teh Kang. nya soalna pan ya abi undanganna apalah. Abi pan enak di kota abi enak. Oh. Jadi wah lingkungan kawawuhan gitu. Pokona mah sok we nu pangsaena lah abi gitu. Masalah harga mah geus tong di ieu lah. Pokoknya beres ji sok jeunkeun lah. Da dewek bisi sibuk ka dititipeun ka dieu. Jawab. Nya. Heeh, eta tong di sawah wae eta urus ieu sok proyek ti urang teh. Kalem jang bensin mah ti urang.
Aduh. Siap sok. Daya Iya sok kaulaman bakal ya. Hah? Lain mah memang sok bakal. Jangan jalan. Alhamdulillah, jalanin rese pan kalinya teken mulaina ya. tapi si kahareupna jang aya nu baru tuuleman ka dewe. Tenang siling aya. Teh kan karek apal mah haji merambahkan kitu baru nama tadi teh ada langsung kasih sare. Barang hakana. Dibanding ku untung mah sih. Dibanding ku bangsa tuh. Yo. Tarjo. Yo. Balik aing mah. Sia teh bertamu mah assalamualaikum loh. Poho assalamualaikum. Salam. Sok jelaskeun ya. Kumaha apa teu bisa dipercaya ente. Aduh ampun. Iya maksudnya kumaha tuh bisa dipercaya kumaha? Budak urang panganten udah kawin kemarin kabur. Kabur? Heeh. Naot bisa kabur? Keluarga bubar urang mah jangan rekan ngerewaeun tah ka urang. Duit bareng kurang sih. Lain duit kitu jelaskeun tah ieu kumaha. Pan urang teh geus puguh, ceuk urang ge nu spesial. Masalah harga nu kaditu pan geus aduh ampun. Man, si Haji urusnya si Haji pan. Teu nyaho pan ente nu ngayeukeuna oge. Pan dia. Sok baca. Bener, sok baraca kadinya. Dederatna jeung saya Helvian bener ya. Alamat bener. Ieu teh geus waktu geus saminggu deui kieu dek pikumahaeun sok. Keuna kumaha tuh bisa ieu? Hancur sok baca geura teu balik kita baca. Turut menunggang. Oh, maknya dek menunggang udah kurangnya kabur ke bener tuh. perih rasana salah perih rasana beremu kasih dedena nah hari itu karena hiburan namanya ABG we iya Haji Palas Soalnya sini nyanyi. radio Bisa teh ting asupnya sorate nyanyi. kudu singkot so urang asdek joget dia gandeng atuh paneng rek nyanyi Dengekeun dang ngomongna. duh beri Teu asup. Lain kitu atuh sing asup teh dewe ge sorate geura sok. tong ngerakeun sok tong ngerakeun Tah, dengekeun. duh beri rasa Nepi ka bakat itu kumaha? Sing asup sorate. Coba sini-sini aja. sok dia jeung rasa atuh nyanyi sok Dengekeun. Basna teh. sok Ripuh, kalau kiripuh, saya mah pun, coba sini di segera sok, dengekeun cek dawet ke dengekeun, sok dengekeun jo tah, dengekeun cek asup sorate, duh sok, kadi gerak sing deket gerak kadi sok, dengekeun sok, tah, sok iya deh, beki deket, asup jo, beri rasana kas dedena ade, Nah, Ji, rumahnya on 2 hektar, cair. Kalau mah Haji di ayah komisi 300 juta we mah. Tenang we atuh. Da si Haji Asep ge cenah anu eta geus cair. assalamualaikum 500-an lah. Waalaikumsalam. Oh, Ji.
Nyantai we. Aya tenang komisi mah. Aya kana 300 juta tenang. Di mana ya? Di yayasan Haji. Oh, Dan pada Tumaros. naon nanya kenal? Laras Bumina Dewi. Mana ya? Iya, mah. Rumah dewek. Si Dewi mah memajikan dewek. Dewi teh. Oh, Oh, nya dia Bumi Dewi atunya gitu. si Dewi mah memajikan dewek. Oh, Iya mah dewek. Bu Dewi. Oh, pokoknya malah gitu we. Berarti teh Bumina Bu Dewi. Lieur jeung orang kampung. Ini salah namanya orang teh. Jadi tujuan hidup di dunia teh panjang orang tehnya berlomba-lomba ada maka saya paginya. Margi di dunia teh urang ngan ukur wara pagi. Janten urang teh sadayana bakal aya di alam kelanggengan. Janten urang kada berlomba-lomba ngidamel kasayaan pagi. Di antawisna panten urang sodako infak sareng sajabina margi dina katarangan oke nakra. Tong sieun miskin pedang urang sok infak sodako sareng sajabina. Insyaallah lamun urang kersa infak mere mawe ka sasama maka eta rezeki bakal ditambiri pagi. Pagi itu janten pagi ulah ke ulah ringga. Urusan duniawi mah mung sementara pagi sok bayakeun ku pagi. Urang teh bakal mau. Sok Lain deh kak. Lunglang kena otak mah rek aya naon begitu we. Singkat we. Buka netrot ka dieu. janten kieu pagi. Salarosna mah simkuring ka dieu teh bade nyana kana jalan kasayaan. Janten urang hidup di dunia teh mengukur sementara pagi. Hafal da bengke palebadinya mah. Urang teh engke bakal aya di alam kalanggengan. Engke teh urang teh bakal pinangi jeung anu ngaranna maot. Sementara ayeuna lamun urang maot, pan urang mah nyanakna naon paji sok bayang boro-boro ayeuna urang ieu harta mana rupa gede teu moal kacana. Bahkan urang diboehan ge kudu hirupan. Tah kitu janten paji mangga hayu urang ti totoroso bidamel kasayaan. Netrot wae. Ya aing rek naon da lieur kena otak dewek atuh. Janten kieu paji. Salarosna kan urang hidup di dunia teh mengukur sementara paji. Janten urang loba ribu harta mana ge teu aya gunana upami urang tersiksa engke di akhirat paji. Mohon ku masih laing we. Tah cet kieu paji. Salarosna abi jauh jujug anggang di teang teh teu aya sanes. Bade nyanakan jalan kasayaan paji salarosna urang kudu apal bahwa hidup di dunia teh urang ngukur sementara paji. Janten urang teh bakal aya di alam kalanggengan paji. Anu teh siling aya nama kieu ku dewek dibere galon siling ngobrol jeung galon. Dewek geus lieur lah. Paji janten kieu paji. Da salarosna mah abi ge bade tutup poin we paji nya. Ieu teh teu aya maksudna naon abi jauh jujug anggang di teang teh mung sekedar bade nyana kana jalan kasayaan. Buru dewek keur bisnis jeung si Haji Asep. Oh, kaleresan paji janten kieu ieu paji nya. Da hirup di dunia mah kan urang kan sementara ieu. Janten percuma urang nu bakal buka tabana ge abdi teh bade nyuhikeun sumbangan paji. Tata di sumbangan gitu atuh. Tah eta Coblos ke salah kaler kidul rek naon. wah. Ulah kitu paji. Janten urang Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Haji. Mang. Jang, sae Jang. Iya kan Haji pada nyakeun artos peuteuy kamari. Ayo atuh di ditu di jero. Ayo, ayo di jero. Ayo. Ayo Jang di dieu Jang. Aya 200 juta. Nepi ka jauh jeung akhirat. Wah, iya pare silai. Dadakan kieu mah. Kanu panin da loba diulangi. Naon? Pare. Iya mah kena teh beas. Ya teh biasa. Aduh, biasa anyar nih disebutna teh. Emang itu nama urang butuh sakumaha teh. Loba aing teh ieu teh itu Kang Hidayat kekurangan barang, butuh 1 ton. Loba yang ngoles we urang mah. Bener tapi Bener. ke lamun kurang itu ngirim saung di dieu lah. Ayo jeung preman lah. Dai seke luhur gunung.
Tah. Ieu pare. Jang. Marana. Aing baleuneur. Bener nya. Oh, coba bener sih. Banar di mana ya? Hah? Banar nah. Tuh tiap balen. Lain ini butuh pare, Ji. Tapi yang garing. Ah, aman atuh gampang yang garing mah. Bener ya. Itu sakumaha. Ya Obat butuh nama 1 ton. 1 ton. Heeh. Itu aja. Benar gede berarti. Balad Kang Hidayat Oh. jeung Kang ieu Lala. Kang Lala. Beda dek, dina beungeut cing teh beureum ieu calo ada beda. Lain. Kan bae da, nu penting mah barang keluar Lah, bener gitu. teu. Heeh. Butuh 1 ton, Ji. Tapi yang garing ya. Harga keur alus tapi. Hah? Harga keur alus. Minimal we atuh Keur tanah. alus. Pokona mah ya, nu penting udah harus sararea Nah, gitu, we. Heeh, sok bae Tong dek. hitam cukang tukang Haji. Kan bae. Nah, mun wani sok transfer ayeuna sok tah kana nomorkeun dewe. Tong loba omong heru. Tenang. Naon ieu teh? Kade ah, balik yo. Oh, sabaraha? Teka di dewek mah uang nganyuk-nganyuk jang. Dan nama 2 kilo 4, 7 kilo 8. daton aya. Ya, Kang Haji, ya halus kali barangnya yang kali itu keluar Atuh kota. tempo bersih herang Yang atuh. keluar kota ya. Lama keur ka Jakarta. Heeh. Barangna Tuh, masnya. mau gagal. Heeh. Kalau Tapi sering bisa dipercaya oke. tah. Ngan kade Yang garing. Heeh, yang garing ya. Sing maksimal garing nanya. Banyak pokoknya masih nuruk-tuk Nah, nuruk-tuk. gitu. Tewe mah apa? Kade ya. Dua amanah bener Nah, teu? gitu. Ayo. Ayo, Ji. Tenang ya sok jak. Tong buri teuing jo tadi teh macet euy ka itu mah. Bu, ari Kang Haji ka mana, Bu? Duka atau terang. Sebalik saja. Euy, Nah, ieu pada nyanak pare, Bu. Ada iya gini yang kecil. Iya, bener jo. lu Kang Haji ya. Mohon. Nah, ada 1 tahun, Bu. Kadang-kadang kita buktosnya. Iya. Telepon heula tuh euy. Haji. Kumaha sia teh jeung panah jeung naon teh. Wah. Iya, harus katipu wae. Bener euy Haji.